Aduh, kumahanya ieu teh pusing bayareun ayeuna hutang. Makanya ayeuna gede deh hutangna ka si Bu Yeni. Mang duitna eueuh deui kumaha atuh. Mumpung libur sakolanya di mah usah saha budak keur ulin. Ngajak si Ece Wini we kitu. Urang eta mancing lauk sugana bebenangan kan lumayan atuh meureunanya yang pasakeun jang poe ayeuna mah. Kabeneran Ece keur naon di dinya? Iya, abdi teh keur ngahuleng lieur aya nu ka rumah aya nu nangis. Alah. Geus atuh anu mah urang eta we urang ngalauk anu marang mancing Hayu atuh jadi stres ditagih ku si Bu Yeni urang gede pisan kali abdi teh teu boga duit atuh hayu aya mah urang mancing sugana bisa dijual meureun laukna meureun bisa jang bayar hutang mah meureun aya hayu bae kebeneran abdi geus mawa jejer hayu kebeneran atuh. Jualan teh ayeuna mah lumayan haneuteun tapi terbeli kapal macan mahi sugan we lah ayeuna anu mancing mari kadararieu Belah mana tuh urang teh nu enakeun urang nyari tempatna pelanting mana keunana anu aya aya mancing Ece teh sawios abdi di dieu bade ieu ngiring mancing di dieu mangga biasa mohon kalasannya di pali dieu tempatna alah kutil samak bade nyewa samakna cek aya samakna aya bade sabriji samakna cek hiji we ya hiji wae sabaraha Ece dua sabaraha hijina teh 10.000 oh 10.000 jeung 10.000 teh dua meureun teh dua hiji oh hiji jangan ya orang mancing we ini mah orang ieu ampaskan tuh sok hiji ewang atuh kali dieu abdi sugan we atuh nyace bebenangan lauk teh lauk paus we sugan sabaraha kilo yang bayar hutangnya teh ya baik kalau menang kabrikeun we nya ewang jual bayar hutang bayar nambah-nambah abdi teh lieur teuing lamun ulah leutik kitu mah beureun hamras nya leutik teh hemras mun herman beunteur kan bae beunteur oge di kilo mah mahal meureunan sugan paling beureun beunteur mah sakilo teh 15.000 heeh kan bae 15.000 ari menang 10 kilo mah kan lumayan 150.000 meureunna kakarakeun aing ningali nu mancing mikiran hutang hayu atuh Bu meser kopi heula ke heula tuh ibu warung laukna ge can bebenangan kek tos bebenangan mah dibelian kopi nanya sakedap hartosan heula ke ditimbang heula laukna kenging sabaraha ke dipeseran kopi nanya Ece nya beli kopi wae gini ditimbang-timbang omong meuli emas masalah kaduitan deh asa kaingetan ayeuna lobon can mayar ayeuna teh si Cewini orang tagih we atuh si Cewini jeung si Cewini abi teh acan mayar pisan tuh omong coba cing mana cek sabaraha deui eta urang tagih HP hiji deui kan nyata urang tagih ayeuna di mana teangan gerada eueuh di mana teh di teangan teh ayo we urang tagih geus bebenangan urang ngabaso nya ayo ayeuna urang ieu urang ayeuna ayo urang tagih we ayeuna teh mah poho deui ayo mah bisi poho deui nya ka Cewini pan Cewini nu acan mayar masuk ka mancing eta duaan aja ceuh hiji deui tah si Ija nah mun eta sok oh aya di mana mancing tempat mancingan mana biar kita mancing we kieu mah hayu atuh urang susul yuk susul ah ya sulan aya ka dicoba bari ieu tuh kan ohnya tuh bener aya ayo we urang tagih ayeuna mah tah ayo lah urang ngabaso geus bebenangan geningan kapan hidup sok sama rek naon abi teh meuli ka mana we abi teh kabumi kumaha abi teh rek narukeun janji Ece teh nya da abi teh masih kene aya atuh ari can aya naon anu dibikeun nya ulah boleh can balik urang neangan heula duitna abdi rek balik heula ka imah nya di WA pan di WA teu ngabales geura HP-na ge digadekeun
saingan wae digadekeun mahnya. Nyata lah, abi erek neng heula duit rek ka imah heula rek ikut duit atunya. Tuh nya. Ya sok Mana atuh menya abi ditinggalkeun sorangan ari ece. nya. Tuh nya ece abi sorangan mah nya di dieu kita kumaha mah. Tuh nya jelema mah ditagih babeula cetak. Abi gitu. Janji mah geus kesel ieu teh geus sama barangkali geus ditelepon mah disusul tabu kitu tah. Abi dia can layar. Ini teh mata ka. Abi ditinggalkeun ditagih babeula cetak. Ngawe aku teh dibales si Acan digadekeun lain eta HP na teh HP digadekeun mayar acan. Oh mata ka. kali ditelepon. Ari eueuh di mana sami sareng Cewini? Abdi teh caket bumina mah nya eta sok ameng buka eueuh urang ieu. Mata hirup mah ulah loba ting hutang. Wah edan hirup zaman ayeuna mata ulah loba hutang. Kedah kudu balener hirup teh.